Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Iman dan murangan itu kudu dirocong ka dokter geus nyaho jawabanana geus aya dina diri urang masing masing. Imam Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cek imam waladdallin. Amin. Usaha kahiji bapak nari tadi mah kesel. Oke, tadi ini yang di masjid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tuh bapak nak geus beres salat di masjid teh kembali dari Sukarjaya kene ieu atuh saya salat. Bandingku tah iman urang keur ngirangan. Kumaha cenah supaya iman teu urang ngirangan? Sok dong kapan ka majelis pangersa. Nya pangersa Ustaz Adi, pangersa Ustaz Yamdi, ya Allah langkah hese dengan Ustaz barang-barang antik nya terus sadayana Ustaz biasa gitu.